Pamirsa kaono sadayana anu sami-sami ngupingkeun dongeng enteng panguberah manah anu nyanak jejer carios panganten. Atuh dongeng ieu dialpukahan nyaeta ku cengek pamirsa sareng ku cikur. Atuh mangga pamirsa urang lajengkeun deui hanca anu katuna dinten kamari mugi dongeng ieu teh sing ngahibur kolbu sing ngabeberah manah kanu nuju sedih nuju susah mugi sing kahibur anu teu damang sing ngadamang kitu pamirsa. Kacaturkeun hiji lembur anu rada anggang harita teh. Anu boga hajat nyaeta anu maksudna bade nikahkeun. Kabenaran anu ditikahkeun teh istri. Atuh tetanggana anu diparentah ku RT harita teh burbar nu ngalah cau, nu ngalah suluh, nu ngalah kalapa, nu ngalah daun jeung sajabana-sajabana. Matak waas pamirsa geuning harita mah meuyeum cau teh ku gebog tingkul badag. Sanggeus 3 poe di ludang di arunyalan ka para aya tukang parana oge geuning pamirsa. Atuh ibu-ibu arolah dodol wajit opak ceos itu pamirsa. Dina peutingna harita teh patromak meuni ngebrak matak waas nyata maloncor kana sasala bilik harita mah asa pangbeungharna we da can aya listrik. Sapeker kutoa meunang nyetrum akina teh ti Haji Adang. Pamirsa kawan anu sadayana. Anu nyamungan meuni ngaleut ngabandaleut baheula mah da narangung nu cau nyata ku salang narangung teh anu ngelek marapae salokan jalan masih keneh taneuh pamirsa. Kabelah wetan pasawahan mayakpak anu keur bujeuhna umyang koneng ngajajar tangkal cau daunna sing arulang nyaeta rajegna tangkal kalapa daunna sing garupay kitu pamirsa. Atuh dina wengi harita biasa garap lehan ding harita pamirsa. Hadiahna teh juara kahiji gajah, juara kedua domba, juara katilu ucing, juara kaopat calacapit. Harita teh bada isa Pak RT pidato. Assalamualaikum. Kapala wargi sadayana anu resep kanu seni gaple. Mangga urang ngeureuh panganten kalayan mangrupikeun hiburanana kaset. Itu cuk mata teh. Jugala biasana ge. Atuh dinu enjingna pamirsa eta teh sabadana bubar kaplehan. Nyata juara kahiji komar. Rentang-rentang calon panganten pamegat harita teh meuni ngaleut ke bandaleut tinu kana waktu ningang kana mangsa harita teh langsung wae gancangna carita di walimahan bari ijab kabul. Ngan hanjakal harita teh anu dipika aneh teh panganten lalaki teh anu marawa eta teh babawaan teh ngabugrug hareupeun naib. Cek naib. Aduh, kek kacalan panganten pamegat. Nah ieu teh dicanakan ka dieu nya henteu salah ieu teh. Aya sorong, aya pacul, aya gasrok. Aduh, jeung ieu naon dia ngagulung ieu tali. Gitu cek naib. Cek panganten calon panganten pamegat teh kieu. Ieu teh Bapak mangrupikeun ijab kabul abdi mas kawin abdi. Waduh. Asa kakara Bapak mah cek naib. Nah naon alasanna Jang? Pak ari ku alat tani mah ieu teh langsung dianggo ku abdi. Abdi teh mah bade tani. Abdi mah kitu Pak. Oh. Ari eta sajadah nyanak teu? Nyanak atuh Pak ieu mah. Gitu. Oh, sip atuh kitu mah. Bari erengnya naib teh. Langsung harita ijab kabul. Tarima abdi nikah ka Nyi Iteung binti Marto kalian di mas kawinan ku saperangkat alat tani. Bubrug harita teh.
nepikeun ka beresna. Kacaturkeun pamirsa konang sadayana. Dina wanci nyaeta harita teh oleng panganten cunuk kana waktu ninggang mangsa. Nyaeta cekolot ya mah. Setiap-tiap jalma pasti menang ka bunga. Jeung kasedih aya sedih bunga. Harita teh meureunan pangih jeung surgana. Dina oleng panganten. Dina penting harita teh hujan peteran gludug sing bledug. Atuh da imahna teh harita teh balalocor ninggang ngecelak harita teh ka panganten awewe. Hari panganten awewe gogoroan pamirsa ka bapana. Bapak, kecelak deui. Kenae nyai adatna cek bapana. Bari erenge. Bapak, kecelak deui. Wayahna nyai adatna. Meureun beuki pusing. Bapak kecelak deui. Ruksak atuh anak dewek. Gitu. Cek bapana teh pamirsa. Samarukna meureun celak di teh teu kaurut tuus. Rame. Ampleh. Untuk mendapatkan berita selanjutnya silahkan tekan tombol like, subscribe dan nyalakan loncengnya.